badak poe Jumat mah persiap ke mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Bada subuh teh surat Kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat ta pagawean poe Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti'amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbin nas ulah disargauh pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih kudu geus kolot batak pagawean poe Jumat terus orang berangkat ke masjid siapkeun salat tahiyatul masjid sholli sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu akbar beres duha 8 rakaat mantas duha salat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takos kitu teh nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu henteu kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburu teh henteu Jumat nu bagus libur geus poe Jumat ulah usaha keuntungan dunia sabara duit poe Jumat tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga coba di dunia paling hebat melimio lah keuntungan poe Jumat tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga mun urang lamun urang dideuleukeun mah mata hate urang kadinya moal daek urang usaha moal daek mun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang keutamaan jeung keagungan poe Jumat nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah anu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae ge kelan tasbih bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae
Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebutna ge Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunnah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti. Mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Cek sakaol deui mah jam 1. Cek sakaol deui mah bada asar. Cek sakaol deui mah memeh adzan magrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal di dinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaanna malam-malam ganjil, padahal mah teu kitu. Kebiasaanna malam lilikuran, padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar ngan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibentah-bentah ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu. Poe Jumat. Yes, nomor 1 poe Jumat. Nomor kedua Yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi. Nu make ndek ka Arfah asup ka salon teh aya. Heueuh, tah ndek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak. Bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna. Tuh deula menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deula Gusti. Aki-aki deula dararata. Hayangnya usia malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual.
buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah dikitu, di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoan geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sih. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neulegetihna. Tapi Allah mandele teh takwana la yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing menilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat Coba tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarupa teh ditongton ku malaikat. Malaikat tongton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Ci. Pan situ mah duit loba ge teh Coba situ. Cet. Tuh. Malaikat. Oh, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga.
bukakeun lawang sorga buka lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 yang celengan berarti namun kemarin datang ke lebaran 14 poe. Nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berak kabeli gitu embe Garut bude ya wah cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ke lebaran seberapa 1 juta. Nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan manuhunnya sial dah babaturan emang gak ai babaturan menumpang nuhunnya kurang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logak naon direm hut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek teu bareres 2 3 4 Yaumul Fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura 4 hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arbah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah eta teh si Dida Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat mereka 3 teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mantap geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu
asupkeun ka sumur. Nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib buat be barang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan-penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Hanya salat nundutan. Di manggeus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui. Harum imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaya aingnya cekir. Saya sih hade. Ya, urang bae urang heula mimitian sing rapih. Teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Tinyahuan bahwa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah. Tagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat terjemahkan. Wasiat terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Pernah naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade. Pernah naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur.
Kan tadi usikum. Ayuhan nas. Tegap ayuhan. Hei manusia, ditatak Pak. Turun khutbah main catur. Geus bandingan bakeun golok. Ai sia takwi usikum naon sia? Hah? Ayo jeung aing main caturna sia dulu. Tah, eta khotib anu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum. Pohara teh poe. Orang-orang kadinya teh ka khotib. Assalamualaikum. Salah. Jangan nonton TV. Aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu kan salat masalahna. Ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los. Utawa lain salat tamanya nama sapira bisnis. Keur ieu, kudu bageus tepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu kan aya perubahan-perubahannya nama deureuh perubahan sia teh bencana. Kadengen aku orang kutub loba nih. Coba ge. Jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berobat di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun ku urang. Perhatikan leungeun urang teu meunang uca aco ka dieu ka ditu. Nunjuk doang ya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk. Wa man lagha fala jum'atalah. Lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia. Eta cak Kangjeng Nabi. Sok dibaca kurang iza saidal khatibu 'alal minbar fala tatakallam. Wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Kurang beungeut siang teu bujuma. Ya Allah, ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Tu urang mah, ji sugan teh naon cenah hartina? Makana tanyakeun atuh ji. Sugan teh eta mah hadis naon bae. Idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cakakallam ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos kitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco ji atuh lagi mah salat ieu mah salat ngantek sing hade salamat kan bae tanya pan mun mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing
lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia mo so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut dari dinya ayo salamet ke si gade urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia ku sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sidina Umar orang minta tolong ke Sidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endeu kumaha coba je tah badak salamet rapihan ibadah urang